tenang aku nuka dua oke dan yang penting marasana. Nyanu namina rejengan mah rasanya lagi kirang. Bener-bener si bos. Sik ke nomor HP si Atena. Nyarek naon? Nya gaduh-gaduh nomor HP na atuh teu hatena oge. Di mata Abi mah AAT beda ti nu sanes. Nu sanes mah kasep, AA mah beda. Nu sanes mah bodas, AA mah beda. Nu sanes mah Terus lah, tong diteraskeun. kunaon? Beda karasana. Ini ngambek atuh kalau beki katinggal wae bedana. Atuh bos mau ke HT. Naon mah teh datang-datang jual nguruskeun HT wae. HT naon ieu? Eta si bos yang kurang kumaha sih eta bos ka bos. Emang yang ngasih ya teh bos? Eta diduakeun si bos. Pedas gaya kitu euy. Dengan dua sagala si bos. Cek saha wong? Atuh cek saha ya kamari urang nempot di anjungan sekali di pasar deh. Waduh. Ya aneh. Tong sok waduh-waduh lah. Dengekeun heula wong, eta mah ngasupeur babaturan. Ah, mun nya aya babaturan ditiba ka pasar, coba ning di ceklan leungeunna mah romantis. Di ceklan sote sing lumpat ka toko baju. Nya lamun ka toko baju nya meureunna. Nya kapan kudu dibayaran meureun. Leungeun saukur hampas hideung mah, ieu mah lain baju. Heuh nya mun kudu bayaran nya aning babaturan. Kapan babaturan HTT geuning? Jujur bos, orang mah kecewa ya. Si bos datang ke kami dua rasa gitu. Lain mana nyat milu-milu kecewa aluk mah bangga ye. Boga bos payuan teh. Heh botak, orang mah ngarasakeun kumaha rasana hate si eteh bos. Peburantak itu, lamun apaleun salakina ka Hilir Badori kieu ye. Kasarnya euy. Nyana Hilir Badori. Emangna aya pangumpamaan anu leuwih alus keur ngagambarkeun hiji lalaki. Nu sulaya tina basana. Nu jalir tina janji satiana. Uyuhan disebut Hilir Badori oge. Hebat si Ciwong euy ngomong nangis ke Hilir Badori mah. Wong pun maraneh mah teu ngarasakeun hate urang ayeuna kumaha. Ocean asa teu dianggap lalaki. Teburang tepeting digulunduk wae ku eteh maraneh. Ayeuna urang neangan kasenangan nyiar kabunga di luar. Nah salah. Anu sakuduna kaseneng kabunga anu bisa dirasakeun di imah. Jeung eteh maraneh pan teu kacipta eta teh. Ai kitu mah ciptakeun atuh rasa nyaman teh ku si bos. Lamun rasa nyaman urang aya di luar kumaha? Boga imah bos. Teh kesina gelut. Oh nya. Pokona mah tong loba ngomong lalajuan wae. Nyaan si bos moro julang ngalupaskeun pusing. Maksudna mudag nu can tentu bisa kapi milik bebelaan ngalepaskeun nu geus pasti. Tapi da kumaha deui wong? Aluk malajoan ramai nya keprokan. Ramai mah paling. Tapi kahayang urang mah si bos bisa mawa dangaran age kepala keluarga. Nya kadinya nama, tapi kan tingkat kasunelan si bos teh geus manca urang meureun. Pan aya istilah kieu wong. Beuki maneh deukeut jeung urang, beuki apal kakurangan urang. Tah tidinya maneh bisa milih. Rek indit ninggalkeun, tarek anggar maturan. Tah kitu meureun si bos teh.
Geuning rasa teh geus sakieu jerona. Asa malimpir mapai-mapai wanci. Asa ngopepang dina kalangka. Teteh hanjakal urang hendak dina waktu anu sareupna. Urang tepung dina mangsa hayung tunggang gunung. Sok sanajan kanya akang sacaang bulan, tapi poekna peuting anggar ngahalangan. Kadang bingung nu teu manggitungtung, ieu panghareupan teh nyampai dina tungtung kahayang. Bos, aya naon? Si bos Intel teh nya. Gas nyempe-nyempe. Kadia. Bos, kumaha penting-penting aya nelpon atuh? Nya eta teh ya. Eta teh kumaha tuh? Nya urang teh geus sababaraha poe ieu, sababaraha minggu ieu. Ingat wae ka si eta. Udah can bayar? Lain eta. Justru jiwa nagi urang ngadadak leungit. Ganti jadi bau. Lain. Jadi Iron Man. Lain. Minaona tuh? Asa jadi aya karasa. Karasa ada. Lain. Karasa dunduh. Lain. Ya karasa naon atuh? Balelok itu yang ngomong ih. Ci lain ngomong cik. Nya urang teh aya karasa. Bogoh. Hah? Kumaha? Bogoh. Nya Sing eling atuh bos, itu ada pamajikan batur. nya urang ge eling. Tapi kan aya bogoh mah teh mandang maneh. Nya pemenang maneh. Nya kalian nama. Tapi rek sakumahana oge alesana angger salah. Sarua jeung si bos ninyu mie gelas dina mangkok. Sarua salah. Teh bos, apa tuh? Nya puguh urang ge kas bingung. Kacau dunia persilatan ge cara nama. Ciga aboy. Ih, nya itu mah aboy. Pawartos kasih teteh. Teteh. Ayo noneng nih. Aboy. Kunaon aboy? Kabu sanes. Bade pergi ka aboy. Iya sanes teteh dongkeun heula. Kumaha? Iya abdi ningali aboy nuju naon? Nuju ngurek. Ngusep sanes. Nuju sareng istri duaan wae. Hah? Di mana? Itu di ditu duaan wae. Ayo. Ayo ke mana? Atuh ke mana? Hayu urang labrak hayang apa sih aku mah asih aweuna. Yuk. Ayo teh meuni lapisan atuh. Teteh nih gancang tuh da. Apan disitas teu aya, Neng. Geus atuh
boy. Punya salah ningali mah. Salah tetempuan meureun. Nu teu da nyaan tadi mah aboy serius. Eta buktina. Tos. Tos sih kalau ini. Nah hanya jadi berubah gitu. Tadi mah ada aboy, nah jadi si jemput. Macem-macem kepak boy papan atas. Bot. Tadi lah. Turun. Put. Di jaket pakainya. Rek nah, Terus duduk di ditunya. munga rek nah tuh. Urang nginjem motor sakedeung ka ditunya. Ka mana? Lah ya perlu lah nya. Sakedeung da nya. Pakai jaketna. Udah tuh. Nin. Ini. Teh nyari rawe geuning? Mohon, bade ngabarana. Iya bade kalan deuh. Kalau resan, nitip saura tuh ka Ciwong, ka dieu kitu. Di telepon lu teu aktif wae. Oh, una tuh. Teh, Wong. Nah, di telepon teu aktif wae gini. pena dicas. Calik. Bade ngatu mah. Ngopi moal, Wong. Moal teh datos ngopi wae. Si bosnya ka mana? Pugu teu aya can uwi. Bener si bos kalau kangendong juga di awewena. Yang aku di harudung sarung teh. Pugu kepikiran cek si Widi teh ya. Asa jadi kalah kariri. Enggeus tong di pikiran, da mau anggeus ku di pikirannya. Da angger sok kepikiran wong. Bahkan meni sok boleh mikiran. Sepeda naha gitu tah. Mun nya teh mah aboy tapi kaboga deui. Teteh kurang meureun servisna. Kurang bah manana. Ayeuna manehna hayang jurus lalai. Dibere jurus lalai badotna ku teteh masa kalian meh teu kagok. Kurang kumaha deui geura. Nu puguna mah hirupna ngagugu nafsu wae. Yeuh wong, teteh mah sok hayang kasaksian ku mata sorangan si aboy keduaan teh. Panasaran siga kumaha si awewena. Yeuh wong, padahal teteh kurang kumaha. Ti hareup sieup ti tukang lenjang ti gigir lenggih kurang kumaha wong. Wong, Wis teh cukup teh. cukup nu mana? Henteu teh. Teu kurang nanaon Ngan kumaha? ngan cerewet. Eta meureun matak Sunda mah. Wong, yeuh teteh mah cerewet ge demi kebaikan aboy. Lain hewa lain kumaha. Nu puguhna mah teu nepa maneh. Rupa ala kadar ge meni berag pisan.
Wong, maksudna teteh ngagaron Ciwong ka dieu teh tang nalungtikeun aboy. Mun di mana Ciwong nempo aboy keur bobogohan, langsung telepon teteh. Mun kabuktian keduaan kumaha teh? Ya kumaha behna wae, mun kudu gelut nya gelutkeun. Kriminal atunya. Bohong atuh Wong, heureuy. Jadi kumaha? Sugan teh. Tong sugan atuh. Siap atuh. Nya, kitu we nya Wong. Sanajan eueuh nu heukepan ge nek sare teteh mah da tunu. Nya tuh. Ayolah, wilujeng mangguhar we lah. Aboy, mun nya teh mah ayeuna aboy dina lahuna nu sejen, asa kacida. Halo guys. Tong hilap, Di like komen, and subscribe. dan jangan lupa tekan loncengnya. Oke. Dah.